Panas na euy. Ayeuna teh jadwal ngawur lauk. Balong urang tilu poe teu dibere eta lauk, eta parabna. Ngapain gitu nya? Ternyata naonnya di tita bapak orang teh euy. Ngalah cau. Di leuweung mana nya asa lupa ingat teh euy. Dari neangan leuweung mana? Aing teh geus 5 poe teh modal-modal lihat aja teh keluar teh mana itu teh leuweung nya John kemana maneh maneh beo tuh urang ieu ya rusuh arek kaleuweung di titah bapapan eta tuh teh ngalah cau ke kebon panas poe kieu atuh tapi dah heueuh milu geura aing yo aing kesel tadi modal teh keluar dibaliat ayeuna atuh hayu yo rusuh buat ombe heula mana bau dah ulah ting ombe teh na gitu bidil capek na euy rapi oge ye ngalah suluh tinggal dijual lah engke bawa anu liwat wek meuli suluh 50 buat dewa tuh 50 A 50 namanya jual diri nah murah pisan di 50 iya A lain jual diri maneh mah iya aing ngejualan suluh saikatna 50 tak sugan teh jual diri ya kamarana iya tuh urang arek ka dieu kaleuweung ngalah cau mang itu tah bapak we karek inget tadi tas marab lauk ka kebon ditu kade tapinya hati-hati aya suku pedalaman di ditu teh bahaya garalak eta mah kade we hati-hati heuh mun ka ditu mah suku pedalaman mana teh ya nah basa eta mah bapak urang ge nah ini aya maduh bel tamah mitos penting percaya nang lah ini teh ulah orang daru eta ya bisa dicarekan payunya mang aing mah eta budak di bejaan tetep percayaan pisan padahal mah aya bener geus lah aing mah keun beus na salamet lah kurang doakeun Memang bagian ngelikan sawah bisi garing cayan ada aya paralon lah orang pindahkan ke sawah orang da aing mah geus janjian jeung si mas pacar kalau kita indung ka sawah menarkan cai aing mah kete ambak keralah capek euy cih itu saha nu keur uget kitu dina sawah urang sigana itu mah keur ngabocorkeun caina ka nu manehna awas we ku aing eta jama mana we saha mana ieu mundat-mundat kana sawah urang ning mani asa ngeunah urang neang tuh di ditu ai maneh kalah mendet di belah dieu asa ngeunah pisan. Cih, nah emang iya caina nu maneh hungkul pan merenang jeung sareraan lin
Emang ieu teh cai teh lain urang ieu jeung salareaaneun. Mana tuh urang capek ngocorkeun cai ti tonggo jeung ka dieu. Neng atuh mun mamane ngocorkeun sorangan. Mani kudu tinu batur atuh. Da batur ge butuheun mana kitu gen. Atuh hampurannya urang rek ka kebon we ayeuna mah. Ih, kapan urang ge ayeuna teh kudu ka kebon euy ti taku indung ngala cikur. Aing mah heuy mah kudu ka kebon heula. A few moments later. Ay. Ini guys. Sila teh ka kebon ieu teh. Geus balak kieu euy. Aduh. Aduh, teuing. Di balak kieu aduh. Rasakan cangkeng ieu teh aduh. Aduh. Hah. Habis beak euy tinduna ge ku. Lalai aduh. Kumaha ieu aduh. Balaki aing coba sudi ya teh. Teu sayang naon euy. Cih. Paingan jagong teh sok sarawaras tuh da. Siga nama ieu teh. Sayang bagong kitu ngagunuk kieu. Ah, goblok teu warasna. Ku aing beak teh cergeura lah. Ah, ya sayang bagong goblokna. Ah. Mun teuing bagong yang sayang gunuk kieu teuing atuh. Wah. Paingan jagong aing tara waras atuh. Ah, goblok sayang bagong teh. Geus ayeuna mah mau nyayang deui geus beak kieu mah aing. Cacer. Jauh kene. Cing di mananya? Info deui euy. Capek yo. Aduh, di mana atuh? Duh, di hareup kitu euy, kedeung deui. Mun mah teu puguh pisan. Coba geura yuk, tik deui geura. Namun. Meni jauh sana tuh kebon teh teh mani geus leuseuh. Saeutik deui lah. Cose tungguan aduh. Anjeun urang teh tas tadi ngudag maneh ti landang laman tareh-tareh teuing lempang teh. Narek ka mana kitu maneh? Urang ka kebon sang bareng yuk. Heula atuh hayu, hayu. Yuk. Kamarana ieu. Urang eka kebon ngala cikur. Eka ditu tuh, ka kebon. Ah iya eka mana mau suluh? Tata di tas mulungan suluh ieu yo jang dibelem. Eka kebon belah tonggo. Ulah cek urang mah cek kade ulah. Tina pedah naon ulah ka tonggo pan rek ka kebon urang. Heueuh da urang ge geus remen ka tonggo man teh sakali dua kali. Cih di bejaan teh ulahnya ulah. Nah teu apal. Ayeuna mah di kebon tonggo teh ieu yo. Aya suku pedalaman. Nyawa ti mana eta ujug-ujug aya. Lah naon aing mah teu percaya kana omongan maneh mah. Heueuh lah meureun maneh mah wadul ieu lah cuma eta mah caper we. Ih heueuh. Jih eta awewe teu percayaan pisan. Aing kalah khawatir euy karunya bisa dikukumaha ku suku pedalaman. Lah ku aing tuturkeun we. Ieu sembunyi-sembunyi.
Waduh. Maneh mah kurusukan Ah wae. iya, tanggal tahun nomornya Neta, Heeh. nama tuh Ah, tadi lu beo, lumpuh mana? kurusukan itu. Wanu kernyalong. Cina yo. Cawa aing atuh kumaha bisa? Murah. Non itu. Bolo. Kau ini apa? Kau tinggal sini ke? Pulu. Kau ini cak apa lah, tak ngerti lah. Sama ini nggak ngerti. Oh, cina itu teh Jon. Ayeun cau itu. Ayeun madang cina. Nganten nepi. Oh, tidak ngecau nang rakenin orang mah euy. Pulu. Sukro dek ini. Sukro. Pulu. Oh, pulu. Dek kan? Naikeun. Pulu. Ih, mana ngerti, Beb? Ah, biasa wisata masa lalu. Lah, ieu mah eta ngorakene juga neangan lain enggak? Nah, di mana deui? Ya, tanggal tahu deh. Aing mau ngorakene. Iya. Mana tuh nya? Capek orang mah. Ini tak izin oleh tahu. Suara naon, Beb? Duh, aing mah euy. Naon eta nya? Boboan lu cek jalma tadi nih. Anu pedalaman. Ah, buah heueuh. Nah, yuk. Ini kan euy. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di sini. Donat.